Sanes atau ibu seterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi nu mana emansisasi. Nah, pamina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala pada ngelawan kodrat wae naik geri cenah emansipasi bari utekna teu ngarti bisnis berang penting bisnis naon nu kateh teuing salakina di imah ngajaga tulang mantong anakna diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup wae berlian rejem ngaku batin tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu ieu lain awewe modern tapi sakti daging benci teu tukang jagal nganut emansipasi kaluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi bersamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Hari no goreng mata sama montong atuh, euy teu meunang ngalawan kodrat di rumah. Paribasa hayang maju, maka hayang jadi bapak sagala rupa. Singa peren ketek mengek, kumaha eta kebutuhan biologis eta kudu cara biologis. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala moal bisa atuh istri mah jantan istri pamegat jantan pamegatna dari mana-mana cenah emansipasi bari utekna ngarti bisnis teberang tepeting bisnis naon kateh teuing salaki di imah ngajaga tulang pantong anak diasuh cukup khusus terjeng babu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae bisa kumarimanya emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawan awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci teu tukang jagal ngandut emansipasi kaluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci teu tukang jagal ngandut emansipasi kaluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat nyai awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci teu tukang jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat awewe nu kitu lain awewe modern tapi sakti daging benci teu tukang jagal ngandut emansipasi keluar tina aturan montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi
kuring pinanggi baja campur jeung rembai Cimangta di Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak nun Gusti nun maha welas asih mugi abdi tinekana mabrur sifat ujub riatur takbu sampurna putus lebu Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik aya nu ngarekam sarua
Mega Sutra di langit pantai. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, nagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya didinya kurang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana panesya. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana panesya. Mega Sutra di langit pantai carita. Hayang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina, lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan, naon jadina. Hayang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut. Rek kumaha jadina, lamun manusia Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan, naon jadina. Geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melah, para hiangan bro di juru, para hiangan bro di panto, ngalayah di tengah imah, nya gemah ripah, subur subur makmur, kerta-kerta raharja, tepantes lamun urang hirup kata langsara, aya segala aya, nyampak segala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Naha erek kumaha jadina, lamun manusia di Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan, naon jadina. Hayang manen kudu melah, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perut.
ayah segala ayah, nyampak segala nyampak, benghar lain carita, daek kari daek nah. Palang siang bener teh ngancik sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi, di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu, ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan. Senang di mana ayana tingtring, di kotek tak di teangan, lain deui lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung, wayahna dina maya ngarungkupan katung diri anu aya di daya karang tangtungan. Angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting, padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang. Angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting, padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang. Ngalong kewang
kuring pinanggi baja campur jeung rembai Cimangta Ki Arafah nepi ka Safa jeung Marwah bentang luhureun Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak nun Gusti nun maha welas asih mugi abdi tineukanan mabrur sifat ujub riatur kabur sampurna pupus lebur Ka'bah saksi kuring sujud sumerah ngedalkeun rasa rumasa tekad ucap jeung lampah nu pasalian labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak Subuh, roho, asa
Gustina Sirah dijadikan suku dijadikan sirah kami bararai na'udzubillahi min dzalik Silih siku, silih seret, silih banting jeung silih jongkokeun kedulur hebaraya, komo dengan jeung tetangga kakukuranku, kabentuk amarah, asal di dunia jaya akhirat rumah jaga kakukuranku, kabentuk amarah, asal di dunia jaya akhirat rumah jaga manusia di alam dunia, buntang banting kokoreh dudunya pohon tugas utamana, ngalakonan nu lima waktuna subuh lohor asal mati pisah ngan dudunya, jeung dudunya, harta benda jadi tujuana ngan dudunya, jeung dudunya, harta benda geus jadi Gustina sirah dijadikan suku dijadikan sirah amit-amit bararai na'udzubillahi min dzalik silih siku, silih seret, silih